numatakla ilaha illallah ulah mangeran kana Quran yang si mangeran kana Quran aya teu bisa maca digeunggeurekeun dipegang ewa mangeran ka Quran teh mangeran ka hadis dina hadisna cempad cingka Allah ngasok jelema mau ukur pupujian jeung pupujieun sagalana ge nu anjeunna malah Allah oge ngadawuh nikmat kami nu mana nu rek dibarohongkeun ku mararane nu rek dipalalung dina surat Ar-Rahman geus sababaraha kali deui nikmat kami nu mana dan jeung nyanan tong boro nu kadenge nu katempo nu katincak ieu diri urang ge da urang mah teu milu ngageunut-geunut jantung benar teh nya teu milu ngalirkeun getih ti luhur ka handap tina jantung kana urat kana jantung benar padalang esok teu kitu ngiceup teu diolian pek pikir Ogo kumaha melak sampeun jadi ala kadawak seubeuh duh geus samat seubeuh dibilang teu mikir da matak kitu nih katipu kabobodo katipu sumuhun dawuh we tapi negara agraris ngalungkeun rok-rak jadi tapi tingkat kemiskinan panggedena berapa apaan SDM na lemah nyetak itu dia ngah insinyur ngagunuk dokter Anes ngeres sarjana pabalatak mana teh SDM unggul tapi nah itu bisa mukakeun lapangan kerja skripsi na menang meuli meureun teuing nyata atuh geus kumaha tidak wala geus ieu aing mah bisa ngomong deui wah sakitu ieu tinakan manusia-manusia anu hayang misakeun diri ti nagara pringgandani teh geus luar dina katangkon hirupna saparatis eta mah cek abdi oge perlu nu kitu mah digempur bonganna make jeung dasana siji dua anu korban teh ti pihak sipil kitu cek abdi ge lain anu jadi eta teh aya ti pihak urang gara pek newa ka itu ngeurang ka itu keuna ku hukum hari itu modaran urang teu kararago kan jadi lieur itu kumaha beuki lieur beuki dieu teh urang kena apan ayeuna teh keur usum kieu jadi positif kali positif sama dengan positif aya juga aing pos hansip eta mah kitu positif kali negatif sama dengan negatif negatif kali negatif sama dengan positif maksudnya naon sih jadi lieur ka aing benar kali benar sama dengan benar benar kali salah sama dengan salah ai salah kali salah kabina-bina lain amana we sia mah salah kali salah itu jadi benar nah jelema pamimpin bener rakyat bener pejabat kabeh bener katuna ge benar rakyat salah pamimpin bener salah lamun pamimpin salah rakyat salah bener jadi akur kabeh kita kudu berdasarkan argumentasi ngomong teh nya berdasarkan kumaha jelema iman cek agama ieu pomak maneh ulah milih bapak-bapak maneh dulur-dulur maneh jadi pamimpin sakira eta jelema masih kene kupur sabab nu kupur lain matak ngamajukeun ka nagara jeung ka bangsa malah nu kupur bakal ngundang malapetaka talamun dipilih ku maneh jadi sarua goblokna antara nu milih jeung nu dipilih nu matak ulah nyalahkeun ka itu ka dieu salah we sararea luy ayeuna baralik deui ngomean sararea deui tepinya kuaka tuh baheula maka dipilih diberi duit oh jadi salah teteh itu demokrasi wah
mun heueuh ge geus waktuna kieu aman meureun angere dicumpakan mani politik dilarang nu nyarek terus keukeuh mah keukeuh we da atuh da anjing kabeukinan nu kitu da bahayana teh geus ngabudaya tah eta nu leuwih riweuh mah geus jang atong boro abdi tukang beca dengekeun ngomongna teh politik aya mah kudu atoh aya masyarakat kitu teh geus karonyan kudu reueus malahan sagancangna di dinya teh lamun aya masyarakat kitu teh ngagunakeun lengkah anu konkret proaktif kumaha carana pikeun ngaronjatkeun kahirupan masyarakat anu berbangsa bernegara kalayan anu leuwih demokratis make polos cik beres tapi itu teh perlu cepat tanggap nah sia teh geus kasawing teh datang wae kan baheula ribut Imam Mahdi bakal turun Imam Mahdi bakal turun nah mainan itu kaki waris semuanya Ratu Adil ya kamu bau sungut oh saya tidak piningit ya ciwit dan wayang minta doa ih Muhammad toleh ngadoa mangga teh teuing agan mangga mudah-mudahan naon pihak perjuangan ieu cing tiasa ngawujud mung sarangan we ku ikhlas sareng ridho teu aya dendam dina manah ieu mangrupakeun kewajiban saur kacamata agama mah inamal amalu biniat ari amal-amalan teh kumaha niat ari panginitan ceklot baheula ulah tina durukan kaituna bisi jadi ruhak jeung jadi lebu munya ini tidak durukan itu eta sok nentang wae atuh itu kira-kira bakal sadar moal saha teh nun kakang nalaka Suraboma ih tiwu kacongo-congona ku amis puhuna parantos gamos laksanakeun perjuangan heula ngalilieur batur aki-aki cing bener turang kedut ngomong teh lieur ka uing ge naon sia teh Sutija bakal sadarna dijawab ku tiwu da teu nyambung tah sia na basa naon be teh pagi naon basa Sunda teh teu ngarti sia teh teu tuh bangsa Sunda teu ngarti kana ngomong Sunda kurang sunat dedeh jang jati kasilih ku junti da teu nyambung atuh ngajawab sadar jadi tiwu hartina tiwu kacongo-congona ku amis teh puhuna parantos gamos dunungan parantos teu uninga komo jisim abdi jelema bodoh tah kitukeun abe ngarti oh erek kan ku sia cepat ya rob daing yang anak dengan buntelan we iya lamun batur can tamat ulah waka di debat ulah waka disalahkeun ieu mah tuh da bakarek ngomong bid'ah sabab bid'ah teh kana neraka aya kulu bid'atin dolalatun binar kaeuh teh ieu mangeran ka hadis teu kieu ka Allah geura sok mangeran magena teh naon teh sia ngomong teh eueuh tina hadisna teu soheh dina ayana ge aduh murid Panderplas murid si Senut kentos yang ngaranna aya Raden Putra Bang Prabu Doib aduh
numatak la ilaha illallah ulah mangeran kana Quran yang si mangeran kana Quran aya nu teu bisa maca digeunggeureukkeun peke ngewa mangeran ka Quran teh mangeran ka hadis dina hadisna cempad cing ka Allah ulah sok mangeranna nu kagungan ulas asih beh nikmat aya nu teu bisa maca Quran datangan bere beja make dasar welas asih tuh mangeran ka Allah ulah mangeran ka Islam nah aya nu lain Islam nepi ka geuleuh nepi ka dibom jadi batur teh antipati lain jadi simpati da ieu jihad doh ya teuing ieu otak lain kan dia teh mah aduh ya kurung batok pisan nyata kitu tanya katarima kuno bodoh mah ulah diremus Quran teh grepek naon sih diremus ieu mah domba di para banjir mangga wilujeng ngadagungkeun dina pintonan ieu mugia singajantenkeun hikmah sareng barokah dina kahirupan urang. Tong hilap Al-Fatihah kanggo almarhum Kidalang almarhum Asep Sunandar Sunaria. Cukut riut dihakar dikut ieu dileg-leg. Ulah diremus tapakuran nu jero. Kalayan memeh maca Quran teh tak udan heula. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu aya a'udzu teh asa tina kecap a wa da. Jadi teh naon sababna sabab harakatil wawu ilal aini. Jadi harakatna wawu teh ditukeurkeun kana ain. Pasoropa maka suruh a'udzu ay aqdiru artina kedewasaan. Kudu geus dewasa bangsa urang teh. Ulah keur dieu kitu. Tangka kai diletik-letikeun disebut bonsai dikerdiekeun pantas alus jadi papaes ai otak dikerdiekeun da ngarusak sararea ngebahayakeun itu ulah jadi bonsai otak teh kenya nya itu dengarti nya rengkolna teh sakitu timbalang kade sing hati-hati tuleh bebeja kaula kakolot sabab anjeun geus legok tapak genteng kade malahan beja tidak menang dipercaya Semar dunya masih kene genjelong daratan masih kene budahan batu masih kene beye wa geus kumelendang di dunya iya saya mangan uah we sieu golongan naon ya sagala teh dicempat we eta dunya masih kena nyelong daratan masih kena budahan batu masih kena beye Semar geus kumelendang di dunya eta jadi lieur teh nah cenah bare teh apruk-aprukan manehna teh tuluy kapan manehna mimitina cenah nu kumelendang di dunya heuh kuy kahujanan keur lempangan teh tuluy ngiuhan dina saung ulang tarima we ka saung diciptakeun saung teh jadi dewek ai kitu nu teu ngartina eta manehna nu kumelendang di dunya mimitina ngiuhan di saung ai nu nyieun saung saha eta nu jadi lieur teh aing mah eta nu dari pemikiran teh meureun baheula teh saung teh make bedog saha nu nyieun ragaji jeung bedog eta lieur aing mah nah make syuri da jeung nyana uing halus jang kritis kitu tah geuning kitu kritis dina alam modern mah heuh atuh nu teu ngarti teh saung nya meunang saha pan jadi abdi heuh atuna lain mikir sia teh sumpek pisan sia
saeutik pagawean manusia aya nepi ka sadunya ku pagawean eta jelema bisa hirup. Naon si Edison? Sabaraha juta urang anu bisa manfaat tina eta ladang mikir manehna. Tuh. Naon agamana? Deui. Geuning dipake ku sia. Naon? Eta saangna listrik. Nu dianggap kafir ku sia teh. Dianggap Yahudi tepan. Tapi heuh sia teh lain saung niuhan aing, dia teh dijadikeun teh tina saung, nyaeta saungeuk. Saungkeun. Tidak nikmat nu sakedeung sia teh. Nah, kudu dibejer-beaskeun sia. Tadi dinya harita teh dunya teh keur genjlong. Budahan batu teh. Beye jarum sapotong dipake ngajerumat jagat teu sangka kieu jadina. Arti teu. Ya, eta jarum sapotong eta jagat di jarumat. Jarum sapotong dipake ngajerumat jagat teu sangka kieu jadina. Jorang teteh. Oh. Naon? Teu sakitu. Ai bener kakareka. Oh, ya. La ilaha illallah. Kakareka harti sia teh mah. Baru kali ka jarum sapa tahu. Ampun, ya otak nepi ka kitu. Lain bener kulat-kulat teh otak teh. Matak diwajibkeun tapakur, tadakur jeung tasakur teh kitu. Jeung matak cekuling Quran ulah dileg-leg ge. Ieu mah diremus. Sorangan. Karek maca taud asa geus nepi. Asa geus pangsuci. Pada jauh keneh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Heeh. Heuh pan kitu. Heuh can nepi teteh. Can nepi ka mana? Kana amal. Pan a'udzubillahi teu a'udzubillahu. Alif lam nage alif lam li jinsi. Artina tuduh kana gawe. Buktikeun na gawe. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Karek hartina tama. Harti. Wajib gawena kumaha carana nyalindung teh? Jeung ka saha nyalindung teh? Ya ka Allah. Nah make nyalindung ka Allah. Udah nyeu dan nu kagunganna kana naonana? Nyalindung teh tuh. Pan loba tah. Udageun teh. Kada rahmat da pitulungna. Nah apangna nyalindung? Naon itu? Sabab dari godaan setan yang terkutuk. Sahan dikutuk? Setan, usaha, ku Allah, iraha. Nah, setan menikah terusan. Udah kudu tamat atuh. Ulah ngabutut bangkong ilmu mah. Udah nepi ka mata holangna atuh. Wah, nawe mah. Di malang. Tak itu Pak, sing euy. Ya kudu tanggung jawab. Heeh, aing teh nyalindung teh ka Allah dari godaan setan yang terkutuk. Saha nu terkutuk teh? Nu terkutuk setan. Kusaha dikutukna? Wallah, iraha baheula. Baheula kumaha? Apan aing teh percaya kana keterangan baheula dina nalika para malaikat dipiwarang sujud ke Adam. Kabeh sarujud. Ila angin. Malaikat nu hiji tanu teu sujud. Saha? Nu malaikat. Malaikat musyarafah. Terus tidinya menang gelar manehna saurang. Naon? Ablasa. Bedegong. Jadi hartina ablasa teh bedegong. Iblis kedina. Gitu. Jadi bisa dikutukna walau baheula ari ayeuna. Jadi kutuk kene usaha walau. Nah aya Allah dendam. Blok. Lain jadi apa? Lain kuring mah nanyakeun. Aya Allah munak-munak. Aya Allah munak-munak teu baheula nepi ka ayeuna ngan ngutuk terus. Ai setan menang saha? Menang Allah. Nah tuh geus eueuhkeun aya rek dikutuk terus mah.
musyrik Oh. kafir Ya, saya tahu. di podaran bae sebab jihad deui Saya tahu jawab apa ke? nya keur dieu Watir kuku rumah dong. sia berarti lamun kitu mah keterangan teh salah tong nyalahkeun keterangan da beri maka aka heuh aing teh nyalindung kalau tidak godaan setan terkutuk heuh saha nu dikutuk teh heuh setan heuh ari ayeuna dikutuk keneh heuh usaha wallah nah eta Allah terus-terusan kitu ngunek-ngunek kumaha jadi lieur ieu heuh tanu matak agama mah lain keur nu lieur keur nu mikir kumaha tuh kata-katana atuh grepe abdi nyalindung ka Allah dari tina pirang-pirang godaan setan nu dilaknat saha tah setan ta eta akate ka setan wae salah larap basa mata kudu apa kana hukum basa ge kumaha tuh mata kudu apa kana hukum basa ge kumaha tuh Udin dagang bonteng Udin dagang bonteng dibeli ku ubro bontengna teh bontengna ubro geus boga bonteng meunang meuli ti Udin tuluy ngarujak saha teh ubro teh geus didahar ku ubro nyeri beuteung alatan dar bonteng nyalahkeun ka Udin henteu da Udin mah nu dagang tah kitu jadi eta ubro nyeri beuteung teh alatan dahar bonteng rujak bonteng lada teuing meunang meuli ti Udin dek disalahkeun Udin moal ada si Udin medagang ceuk Udin teh meureun nah dak beri medagang na maneh nu meuli heueuh aya kitu kumaha teh maksudna dari godaan setan yang terkutuk satan nu terkutuk teh setan ta eta ka setan deui naon atuh bro aing sakieu geus lieur teh dikadek sia Aing teh babari amak. Teka pikiran dia. dari godaan setan yang terkutuk data sekali banyakin ku si ahli ingat godaan setan nu ngalantarankeun terkutuk teh ceuk setan teh naha da aing mendagang tong nyalahkeun ka aing da hak aing tah mah grapek debat jeung setan diajar minangka we kuring setan kuring teh mawa dagangan kuring teh sirik pidik jaya kaniaya iren parasten dudupak rumpak ngupat simuat ujug ria takabur nyaci maki siksik melik teu kaopan teu payaan pedit cap jahe buntut kasiran dagangan kuring setan bade ieu taaka manusia boga hak di naon nyaahan degeuhan welasan asihan heueuh kuring dagang ka aka ceuk kuring teh bade sirik bade pidik bade ngewaan bade puak-paok dihakan tak ku aka heueuh saha nu terkutuk teh nah jadi aing gini eta make nyalahkeun setan naon teh ieu jadi aing euy Kudu katerbongan meuli. Yeuy nu mata kudu make polo ge kitu ngaji Da bongan dibeuli. da hak urang mah nyaahan atuh naha sirik pidik diakan paka Eta. nyaka nu jadi terkutuk teh dari godaan setan yang nu matak teh ge nya la ilaha illallah Bukannya eta utak ulah kagoda. nuhun bala sawangsuna oh iya auzubillahi minasyaitonir rajim teh karek masa eta
can dihartikeun sabab nu bakal ngaraketkeun kana rasa manusia teh basana moal aya di nu bakal apal kana basana bangsana tanu mata kudu apal oge sehingga budaya teh basa urang teh ulah gengsi nu meh ngajedog di komplekmu ngomong basa Sunda tuh nyindiran aing ah nu meh aing sok ka komplek apa kecicing di bumi asli udah ka komplek di mana-mana dagang sayur kudu tamat euy ngaji teh pogo we ulah sumogol bahaya ay bismillahirrahmanirrahim bahasa Arab teh sok pindahkeun kana bahasa urang dengan nama Allah yang maha murah lagi maha penyayang karek Sundana da bismillahi untuk bismillahu pana ya Allah ya ilahi ya Allahu Yur deui wae lamun hitung-tungna teh kana gawe mode innalillahi wa inna ilaihi rajiun teh butuh gawe aya nu maot pan lain aya nu maot wae sok hartina asyhadu Allah mulang ka Allah tak kitu kumaha prakna aya nu maot teh innalillahi wa inna ilaihi kitu tah salah teh lain kitu wae kumaha lamun aya nu ngagotong pasaran jauh innalillahi we teh nyaho pasaran medek diomean jadi asati Allah mulang ka Allah lamun urang dek neungeul batur ieu leungeun geus ngangkang inget coba kembali ieu leungeun kepada jalan Allah tong tulus genti ulas asih ta eta migawe da mulus nu kitu sok lamun urang dek ngagarong tong tulus keun bae karek niatna mah can dicatet prakna nu cilaka mah oh kijunya coba kembali kepada jalan Allah setiap saat dek niat goreng dek niat kumaha oge oh kembali aya teh dengan nama Allah teh yang murah misalnya cuma dengan nama Allah yang maha murah lagi maha penyayang aka ngadunungan kadawala cepot ngadunungan kadawala cepot sangsara kuring jelema beunghar asile ngadunungan ka dewek sileng dewek beungharna oh jadi atuh lain kitu-kitu wae mungnya lain piragi karek ngalamun oge geus sirik ada dapat contoh kan bae atuh nya cek urang mah mung ini ibu sangsara nya ge sangsara mau disapirakeun betul cepot teh jelema beunghar bro di juru bro di pantong ngalayah di tengah imah tak kuring karek menang beja boleh mobil dia boga mobil tak boga dina teras kursi jungklit jungkedang teh kelempung udud sampurna asiknya rame-rame ijo oh beunghar we beunghar pamajikan ada gelis kudu dipuji panonna hiji gelis ya pokok gelis montong nyindiran tetangga dekat pamajikan opat cenah garulis opat pamajikan garulis saroleh alhamdulillah dawala teh jelema heureut pakeun pungsat bahan dieu tuh ragap teu aya kuring datang ngadunungan ka cepot ku cepot bongan cepot teh welas asihna gede dina hatena kuring ditarima sagawe-gawe kuring di dinya
hiji mangsa kuring teh dititah Nabi sabab cepot teh ngahutangkeun ka Semar. Semar teh tong lain bapak aing lain deungeun. Ibaratkeun biasanya we deungeun nya deungeun. Sok titah kuring lagi. Hei, dola. Pang nagihkeun ka si Semar euy. Teh Pak lain diberi dongeng, lain dikeuna. lain batur coba Minangka. Siapa si Semar teh boga hutang euy. Ayeuna can bayar-bayar. Ini dawala. Dawala teh ngadulungan ka cepot. Ku cepot dititah. Init na dawala dengan nama saha? Dengan nama cepot bagus. Ucapanana nurek ditepikeun ucapan saha? Ucapan cepot. Sabab dengan nama cepot. halus Lengkahna lengkah cepot. Maksudna maksud cepot. Lempang dengan nama cepot. Sabab cepot teh maha welas maha asih. Hei dawala aya awewe ngagupayan. Dawala bogo. Sabab keur diuk dina golodog ping-pingna ngajorelan. Si dawala mengkol jadi lengkah saha? Lengkah awewe. Nah. Diheureyan ku dawala jekuk dawala diteungel ku salakina. Balik deui ka dieu. Nah, sia dititah ka Semar jadi ka awewe. Goblok. Kitu pan. Tibatan menang pala kalah menang palu. Nya. Aya pitulung. Heueuh. Kitu. Ai dina hate dengan nama Allah yang Maha Murah Maha Asih, naha dina hate berdengki, ai dengki dengan nama saha? Setan. Nah, apa tongong-tongong? La ilaha illallah. Jadi dengan nama Allah tetekadna ucap lampahna ulah lepas tina Rahman Rahim, ulasan asihan. La ilaha. Mati daya mah dijieun doa wungkul ari hate tetep dengki aya ngaran-ngaran doaan yadu udu jadi udu didinya ulah bimana menta lamun aya uduni astabjid lakum tapi pengabdian sabab memeh wa ieu kana stain ieu kana budu heula pengabdian heula sok cing sason oh jadi lamun tina dengki mah eta teh dengan nama setan. Paingan demaran hati. Nu mata kula dijieun doa wungkul atuh. Ai doa wungkul mah melaksugan di tanah lamun dicebor mudah-mudahan buahna teh buah teuing. Jelas. Teu saluhureun teh sahana pun ninggal rumah euy. ada aya eta Nuhun euy. Nuhun sawangsuna disangka si dawala cuma ngaji na siya teh apaan Asep Wawan Curug Canung beres Haji Asep atuh alah loh naon akang jelema mau ukur pupujian jeung pupujieun sawana pepujian sagalana ge nu anjeunna malah Allah oge ngadawuh nikmat kami nu mana nu rek dibarohongkeun ku mararane anu rek dipalalung dina surat Ar-Rahman geus bener sabawara kali deui nikmat kami nu mana dan jeung nyanan tong boro nu kadenge nu katempo nu katincak ieu diri urang ge da urang mah teu milu ngageunut-geunut jantung benar teh nya teu milu ngalirkeun getih ti luhur ka handap tina jantung kana urat tina urat kana jantung benar pedalang esok teh kitu ngiceup teu diolian pek pikir bener ayeuna leumpang teh make piriwil bisa leumpang tadi dia meureun artina la haula teu boga naon-naon urang mah sumohon usik diusikeun malik dimalikeun mun wayang mah
nya bener kan jeung eta barang-barang Allah di dunia ieu eueuh nu leungit hiji oge ternyata aya di Ica gitu geuning itu kai ngaleungitan eta mah di negara atuh ieu mah bumi lagi sawarga neraka ieu mah nu Allah da beda geresok antara urang makhluk jeung nu kagunganana beda kumaha ya bedana teh kieu ai ceuk jelema mapan hiji tambah hiji teh dua ceuk jelema di mana-mana ilmu pasti teh tapi ai pangeran mah bisaeun hiji tambah hiji bisa 17 bisa 15 moal bisa teh sarua we naon sarua we ari hiji sidik kalau mamaha dina sagalana bisaeun hiji tambah hiji jadi 17 atau 15 bisaeun lamun bisaeun buktikeun boleh saya berbicara itu berdasarkan data-data yang otentik. Cek buktikeun nu matak bangsa urang teh loba nama doktrinasi pragmatis tidak berdasarkan empiris. Hiji tambah hiji bisa 17. Kumaha carana? Contohna pek nuna hayam hiji nu jago tunaan deui hayam hiji. Tungguan setahun jadi 17. Jeung anakna bener. 2 tambah 2 jadi 2 bisaeun. Ceuk jelema mah ilmu pasti 2 tambah 2 teh 4. Tapi ieu mah Allah bisaeun, tiasaeun 2 tambah 2 2. Da kumaha waki sok nuna careuh 2. Tunaan hayam 2, anger careuh 2, da hayam mah beak dihakan. Eta bener kan? Allah teh aya eta kaumulan. Tuh. Ada maha atuh. Nyebut Allahu Akbar teh tong dina sungut wungkus teh kudu jeung hate. Rata-rata geuning Allahu Akbar. Awas nu heueuh dah ya hate mah lolobana mah lain. Allahu Akbar. Brai teh kadeuleu pangabutuh kahayang kamung numpuk na hulu. Nya. Jadi we ka itu teh kredit teh. Nu matak loba doa nu teu dijabah. Hayang untung datang rugi. Hayang cager datang ripuh. Hayang salamet datang tabrakan. Da gelombangna teu sarua. Teu saarah. Tuh. Akimi salat, adegeun salat. Batur mah geus ngadeg-ngadegkeun tuh diunggah-unggah posisi, ngadeg-ngadegeun tower. Tower, bener mah. Nya. Sanggeusna ngadegkeun tower pan babari bangsa urang komunikasi. Kanu jauh. Ngalewatan HP. Dek SMS, dek nelpon biasa. Kadar eta cenah HP-na dek produk naon bisa bae cenah eta kartuna dek as, dek mentari, dek simpati. Cenah eta teu nyambung meureun. Eta teh pulsana teu dibayar. Beak meureun pulsana. Meureun teu dicas. Batuna teu dicas. Tah cenah urang salat dilaksanakeun tapi sangsara terus boa meureun sia teh tara zakat. Tara rurat teh keleutik. Nya tara dicas, tara daek silaturahim, tara daek tatanya ka kiai ka ajengan. Benar. Pan diwajibkeun neangan ilmu teh ti saha we? Tenan. Nya Benar Kang, benar. Dalam kuduna mah pan dina keterangan mah ilmu tungtut dunya siar, ieu mah ilmu tungtut dunya teu gablek. Ilmu tungtut dunya kaleueuh. Kaituna teh nyaeta melengkung Bekasi Barat. Bekas nyalahan. Bekas nyalahan. Kitu teh nete semplek dicak semplek. Nah kitu nete semplek dicak waduk. Kitu salah kieu lain. Tong nyalahkeun pangeran sagala rupa oge. Salahkeun mah pamajikan. Da urang ai keur salat ihdinas siratal mustaqim. Muga Gusti nuduhkeun kana jalan anu lempeng. Ku Allah geus dituduhkeun sia nu mengkol. Belok deui atuh. Bener. Pek Meuli hese di lempengna. hese di lempeng teh hate teh. Hate teh meuli wangkelang we heula. Wangkelang. Bedang. Bedang, beras beuheung.
sidik ya TPRI Bandung teh lain waragan saeutik kikieuan teh lain baragat 3.400 pendukungna Pupuk Kujang Pemda Pemkot dan Pak Haji Dadang Nasir Bapak Haji Deden Rumaji Pak Haji Sidik tuh Bilih Pak Dadang Nasir bade masihan kopiah ka abdi nomor 7 Sami Tayo hulu panayagan oke Sami nomor 7 jumlahna teh 50 ayo nomor 7 teh Kang seueur penggemarna rata apaan ai langit teh pan 7 lapis nya poe 7 saminggu 7 poe tina beheung ka luhur 7 liang cing sok panon 2 irung 2 ceuli 2 genap kasungut hiji tuh danu 2 deui mah pembuangan di handap eta mah knalpot tong dibawa nu 2 mah teh mah pamicenan kokotor yo paribas cek aing oge paribasa aki-aki 7 mulut sunah tah aki-aki 7 mulut turunan moal beak aya paribasa cenah eta mah dunya teh dunya moal beak 7 turunan mahi cenah 7 turunan oge cenah nah imang cepos sangsara da aing mah turunan nu ka-8 matak sangsara jadi beakeun nu ka-8 beakeun mun kopi mah kari dadakna aing rupa-rupa mimpi tuh ge mimpi tu tah pitu teh artina 7 madat madon maling main minum naon mateni mangani tuh m teh m7 nya rokok menang 7 bungkus aing tuh bos gitu cek aing oge hari celek teh ngawayang TPRI tanggal 7 pan ayeuna teh di TPRI teh tanggal 7 nya gitu kayaknya Kang Wani jeung imik 7 kata alhamdulillah Gusti Nu Maha Agung muga-muga TPRI Bandung tetap jayanya amin ayo urang tingkatkeun kreativitas urang geusian ieu TPRI Bandung teh ku urang kandanna sok pikeun ngoronjatkeun karir urang teh sok dina media elektronik TPRI Bandung pintu terbuka regreg gitu wayana TPRI Bandung teh ngan 2 alternatif lamun urang magelaran dina TV 2 alternatif teh kieu lamun alus urang teu kapalang kaituna bakal payu ngan lamun goreng ngawayang dina TV sarua jeung meubeuteun maneh kana susukan garing eta teh tah nu mata kudu aya badan sensor teh di dinya kendang dijempe-jempe sia nunggu truk teh lain kemene geus mung di Banyolan mah sensitif lain mung di Banyolan lamun dek banyo jeung aing intern ini kan di depan publik loh kayak racun ya tepat cek kakak atuh di urang mah kudu asa kampura dan naon oge geus menuju kana sukses teh kudu hampuraan kudu eta oge ulah nu saeutik digedekeun ngewa lah kahayang aing teh heug aing teh prioritaskeun cing rarumasa kumaha di akang rarumasa da timimiti panayaga nepi ka dalang wah iwa ti ngagulak-gilak ladang aing sia teh tapi heueuh dipikir mah kakak nu mangsiun moal aya sia teh iwa ti ngagulak-gilak ladang aing bener rumah sakit jasa keun ku kitu eta ka Inggris geus 2 balikan Perancis 3 balikan Jerman Belanda Amerika ka papai sa Amerika
dibawa ku cepot lain menang lain mayar orang TK itu kalah dibayar tuh baik pikir hari pisang kalau pulang timur tengah ayo datang ke itu deh para rego wesararea itu bisa ngomong bisa ada orang Inggris yang Bararodo atuh. Bararodo kemari akang. Bararodo. Mau ke maju, ai Bararodo. Coba cusun bahasa Sunda. Heeh. Alah. Eta aing mah aneh di Belanda teh ya geuning. Naon? Aing keur sare di hotel teh trok ngetrokan panto. Brai teh dibuka orang Belanda. Orang Belanda, Pak Joni ngaranna. Cek dewek teh good morning. Good morning. Pak Joni teh ingat. Ayo pek teh ngajawabna teh tong morning cenah. Kitu ngomong bahasa Sunda. Kumaha calalageur cenah urang ditu. Kitu. Aing molotot teh kitu. Para jemput. Good morning. Alah eta di mulana sing goreng euy. Urang Sunda teh ditu. Beni ngaranna teh abdi teh cenah baheula gungclok kitu. Keur zaman lalajo wayang teh waktu zaman Abah Sunaria kumaha aya kene? Digeger kalong nya baheula teh. Digeger kalong. Alah eta mah aing harita mangkaning harita teh poenan dek balanja. Bener. Balanja kamu di urang mah. Sing teh Pak Beni omat ulah nyarita Sunda engke bareng jeung panayagan. Tarurun caritana aing teu pangluhurna bring caritana balanja eta Pak Beni ku aing di kaleng eta ceuk si Ana di tukang di kakaleng teuing pase eta si goblok da baheula mah ngajajah ka aing eta Pak Beni nyarenge kan ngajawab audio remix seni wayang alah aing era anu takut harita abdi kitu naik sare 2 poe. Ayo pek teh abus teh ka restoran. Kebeneran aya goreng asin. Meureun poho Pak Beni teh yang ngomong Sunda we. Tah cenah kabeuki urang ditu pada nu kieu patut. Eta mah si anak da teu dek dahar ruas we. Kieu. Jadi paean. Sieun diarah urang si goblok. Alah ampun. Tah nu ngacak ulah kaleuwihan nya kitu deui. Pengalaman ya kan rupa-rupa Universitas Indonesia aya di itu bahasa Indonesia di komo di Inggris mah ka Oxford nantinya urang mun di urang mah ITB na teh ka approve geus sa Inggris ka approve dibawa ku si cepot ku akang dibawa ngalayang itu nya Alhamdulillah dalang nu geus karolot teh model dewek araya keneh nu sajajar di antarana Bapak Cecep Supriyadi Pak Haji Cecep Supriyadi ti Karawang bisa keneh ngadalang tiasa keneh Bapak dalang Dede Amung Sutarya jag-jag keneh Pak Dede alhamdulillah panjang masih keneh jag-jag araya keneh aya keneh malah engke mah di Unpad ku kersana Bapak Rektor Unpad sumohon nya cenah urang ngayakeun dalang tilu dalang kolot wungkul salalakon ku tiluan diantawisna Bapak Cecep Supriyadi meureun Pak Dede Amung tilu dewek urang nyieun hiji sejarah ulah cara baheula cenah dalang teh silih telu dajengnya na baheula mah kerja silih omongkeun baheula silih omongkeun dalang aja tak kula pendidikanana teh eueuh ayeuna mah untuk urang ngahiji tak itu panayagan teh baheula mah polontong nih pada tangan urang teh tuh cenah nu rek mawa kakadeun ayeuna ngagrup ka dieu dititah balik deui eta oge ku aing nya pajarkeun teh kajian ngabeca we cenah Alah. Wakang hari Ibu Hajah Nia aya
Garwana Bapak Haji Dadang Nasir. Nuju nonton di TV. Garwana Padeden Rumaji ge ngiring ka dieu. Alhamdulillah nuhun. Ujang Tepang Benar. Yang alhamdulillah tani dewek oge mu cekil. Ayeuna teh. Da aya pupuk kujang. Saprak kangge pupuk kujang. Ulah lalawara deuleu. Hijikeun jeung pupuk budak. Iya. Lumayan jadi produksi teh ningkat, produksi pare. Sumohon alhamdulillah cekil. Euy. Karunya kapun bojo eta Eli pangietakeun. Iya. Alah ai ibu nenah can kulam gitu ibu nenah. Ku Eli ge teh can kulam. Muni Agus ya boga si Eli teh. Ibu Eli, Ibu Cici hayanya. Alah. Kang rek perang ayeuna teh Kang. Doak jang. Eta pembunuhan mutilasi. Wah, eta Kang biadab. Juragan Samba teu dicacag maot teh. Biadab Kang. Dicacag atuh. Mutilasi. Eta diteteangan sababaraha minggu teu panggih ai pek teh gorehe teh geuning adina. Dumeh misah indung. Laras napi ka. Dumeh geus jadi raja. Ada Sutija mah tiba heula ge memeh jadi raja ge galak. Oh, galak eta. Hansip di teungeulan. Hampang leungeun. Dua kampung non teh. Lain bang sebenarnya galak teh mah saho ka dua gaplok. Dileletik teh. Hampang leungeun sateh. Sutija mana premanisme atuh. Leung ku kitu eta jeung ku ceditna di Sisnejan teh. Ceditna na taku. Jang. Ini atuh sakali mah dewek teh kenangan ya. Akang teh palai di kenangan. Sing saluyu, sing bisa ngigelan. Sing bisa ngigelan zaman jadi gini. Mana? Gitu. Kudu nincak mode ieu we, mode dina ngajalankeun roda pemerintahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun parantos ngarojong ieu channel ieu mugi aya dina kasehatan sareng kaberkahan. Sareng tong hilap Al-Fatihah kanggo dalang maestro almarhum Kiai Haji Asep Sunandar Sunaryah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.